Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan, ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrullahil Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah Al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban, Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahrul ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah Al-Asham, hartina torek Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusa di jero bulan anjeun, ayuhibunak, apakah rares ka anjeun, ya budunaki, apakah araribadah di jero bulan anjeun. Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun raresep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana neuleuh dicitra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura henteu gadeng. Rajab kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu. Cicing bae bulan Rajab, cicing bae, mantap cicing bae pan nyana nyahoeun, caleg nyararogok, kiai pan disarogok, cak Rajab ngajawabna kumaha. Sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum, nu nyaho ka hukumna ge kos kitu bangun. Lah aing mending ulah ngajawab. Pinter ta Rajab. Rajab, lapor coba kumaha. Nu kadeuleu ku abdi mah Gusti jelema arari ibadah jak kabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti, wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul komo urang kidul mah ibadah kaler, komo urang kaler ieu mah kabeh ari ibadah. Nah cak Rajab laporkeun nu bagus-bagusna bae. Ya nu jorena lah tadi laporkeun ke Gusti mama uning ieu cenah.
laporan bagus Rajab geus pokona mah jadi nu kadeuleuk ku maneh ieu baragus ke bagus gas pokona cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae cek maneh bararagus resep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah gas aing mah ngura dengena kanu ibadah bae gas dihampura ku aing bae masyaallah ulah kawin lah tuh aduh tah gitulah orang bunga nu mantak dijulukina bulan Rajab eta Syahrullah al-Asam masyaallah tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha kieu tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairen jatuh pada hari Rabu aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis geh mangga kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh sia nanya ongkoh nuturkeun teu henteu jadi rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula ku sia bae atuh tah henteu kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bae tanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur-nutur ka pitungan Amerika Inggris moal kajen aing mah dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi geus wae dipokeun geus moal milu-milu ka hitungan Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salamet lain amin sih nuturkeun teh amin yuk cerita sorangan geus nuturkeun ulama ya palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu hese-hese amat sih aya nu tanggung jawab Yahudi mah teu tanggung jawabna di akhirat dat kudu ditaluturkeun masyaallah teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama mantap pareum sinarna kiai bae geus tuturkeun ya Yahudi ku iki los jeung sia aing moal tanggung mal kebal deui ge paeh aing tanggung aing mah kitu kuduna teh jadi yakin ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut tah mah tolak tilu jadi hiji mah aing mah deuk nuturkeun ulama mantep bae tilu ye cenah kiai bae bertentangan dia tuh aing mah teu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu cenah batur lo ka ditu ka batur sia dajakeunana bolon moal jeruk teu naon teu pajar aing jeruk jadi dipolkeun geus lantaran urang titah nuturkeun ge ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai tanpa terkontaminasi ku organisasi ulah kiai berpartai sanu ngaulah kiai mah teu
ke organisasi dia tuh sanu ngaulah mana tuh ngomong gitu jadi aing bae maksudnya urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir urusan ibadah mah tuh tetep bae ka Gusti Allah aya hitung-hitungan ulah ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontoran gede jasa ganjaranana. Sabaraha poe cenah kiai ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan. Ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan. Sabaraha tuh 27 poe. Tah tere kasa bulan ulah tetap ulah sebulan ulah lamun endek 27 mundek diliwatkeun 35 terserah tandek pilih nu mana ente cak ente aing manu 35 loba teuing 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae lolos kuat cenah kiai abdi mah digawe di pabrik atau abdi menyupir atau abdi mah di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 turun saeutik awat cenah ai teu kuat mah geus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil bae 17 15 tah beuki turun bae asana ngeunaheun 7 tah rada deres 7 5 asana 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 ge asana coba kieu ya sapoe ge sakuatna maksud sakuat teh kieu dek sampai ka maghrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti aceri teu kuat datang ka jam 4 bae Allah maha uninga urang bawa urang teu kuat geus asa jam 4 ge cenah kieu teu kuat